Sialan, tak sih ngejar Aing. Wah, pasti sia. Di mana nya lu apa tutut? Neng anu gede aing mah. Lu di mata anggung mau sebeuh. Nah, tutut dia di dia. Gede deh. Wah, sebeuh aing kana. Min, saro tuh, deg naon di dinya. Ih, jauh bener eta si Saro. Kenaon eta di dinya? Papanasan kieu, geus ngabudeg. Kepanasan, tambah budeg tak budak. Main sabarkan yuk. Ya. Oi Sarah. Percuma sih yang ngagerokeun, nya mah mau kadengean. Heunya ayo urang sabarkan bae. Bah, ieu tutut amun dimasakan konek. Sedap, pokoknya mah mantap. Jelema teh begitu tuh. Ayah. Namun keur di dahana mah monyong doang kesungut Pak RT. Hari Minggu ku nyari tutut di sawah, naik daun istiqomah ku duduk di muka, ku duduk samping paku siring sorong bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei Mimin, Yana, siak kunaon datang teh bebe jadai. Jauh percuma yang datang bebe cak sia mah. Jomol kadengi ku sia. Ha, aja sia bolot taroh. Heh, puguh bener aing keur nyangan tutut. Nyahuan bae sia. Tutut jeung naon? Ih, sekaja lo kitu ku sia aing sorangan. Aing ngajak si jalan mau daekeun, kok masih Mariana. Untung sia datang, jadi aing boga batur. Astagfirullah Saroh. Pan sia mah kemarin Mariana. Mimin, Yana, enggeus masalah si Mariana mah kedeung bae urang teh angannya. Ayeuna bantuan aing nyangan tutut. Ayo. Kali aing bantuan. Waduh, pan sia Min? Ember aing baduh hibeurkeun bae. Sialan, saha deui ieu nu malangkeun ember ka aing. Waduh, yang jauh ke imah dina aing ngising. Wah, ada tempat puna ya. Ngising di dia ah.
Duh, wek. Duh, ember sadi. Sialan, aing teh jadi bengising.